Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng simkuring Abah Ceong ti Padepokan Garuda Laya. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Dina wengi ieu simkuring anu sakumaha biasa bade ngadongeng neraskeun hanca anu kamari katunda. Yuk urang kawitan. Saparantosna Abah Marta ngajungkel kena ku jurus andalan Ki Barda nyaeta jurus wargi ingkri. Getih anu terus beuki loba tina bibir teras ditubruk ku Mak Samani anu jadi pamajikanana sabari teurik getih beuki dila beuki loba anu akhirna Abah Marta hanteu katulungan deui ninggalkeun alam dunia. Urang tunda lalampahanana Mak Samani anu euker prihatin ditinggalkeun ku Abah Marta. Ayeuna urang caritakeun Ujang Amin sareng Emak Ona anu nuju ngobrol duanana. Cik Emak Ona, Ujang eta juragan Santani moal ngancam ka Ujang. Kajeun teuing Emak ulah dipikiran. Emak ari Emak Samani sareng Neng Tarsih sareng Marjuk araya keneh Mak, tanya Ujang Amin. Kak mana? Ari Emak Samani sareng Ujang Marjuk mah beja nama aya keneh malihan mah Emak Samani dijadikeun pamajikan ku Abah Marta. Ceuk Emak Ona. Ari Abah Marta saha Mak? Cek Ujang Amin. Ari Abah Marta hiji jawara anu osok tulungan kasasamaan butuh pertulungan. Eta oge Mak Samani eukeun ditulunganna ku Abah Marta waktu dirampok ku anak buahna Ki Barda Karaman Gagak Liar. Eta oge Neng Tarsih dibawa ku anak-anak buahna Ki Barda. Lacan balik deui cek Mak Ona. Ma Ujang Amin arek kabumina Mak Samani tos lila tara papanggih cek Ujang Amin. Teras isukana Ujang Amin berangkat arek nepangan Mak Samani sareng Marju. Teu lila di jalana Ujang Amin tos dugi kabumina Mak Samani. Teras uruk salam Ujang Amin, assalamualaikum. Dijawab ku Mak Ona, waalaikumsalam. Dijawab ku Mak Samani, maksud deh ningali Ujang Amin datang. Mak Samani teras lubruk ka Ujang Amin sabari ceurik ngaguk-guk. Teras ku Ujang Amin ditanya kajadianana, teras dibejakeun sakabehna hanteu aya anu kaliwat hiji oge ku Mak Samani. Jadi Marjuk arek ka Karaman Gagak Liar ka tempatna Ki Barda arek nyandak lanceukna anu dibawa ku anak buahna Ki Barda nyaeta Neng Tarsih. Teu lila Ujang Amin nyarita ka Mak Samani. Doana bae Mak Samani Amin arek nyusul Marjuk ka tempat Ki Barda Karaman Gagak Liar. Urang tunda lalampahanana Ujang Amin. Ayeuna urang caritakeun Neng Tarsih anu keur diajar jurus-jurus silat ti Nini Panyumpit. Ti poe ka minggu, ti minggu ka bulan, ti bulan ka taun. Anu akhirna ieu Neng Tarsih geus lumayan neuleman jurus-jurus silat ti Nini Panyumpit. Dina isukanana Nini Panyumpit
ngageropkeun kaneng Tarsi nyai ka dieu heula sakedeung. Muhun nini cek Neng Tarsi. Aya naon nini cek Neng Tarsi? Ieu kieu nya diajar tinini parantos beres jurus-jurus silat gerak rasa tah isukan nyai longokan heula indung nyai bilih ngalamunan nyai bae margi nyai disangka ku indung nyai dibawa ku Karaman Gagak Liar. Cek nini Panyumpit, muhun nini cek Neng Tarsi. Dina isukanana ieu Neng Tarsi pamitan ka nini Panyumpit. Urang pundak lalampahanana Neng Tarsi anu di perjalanan. Ayeuna urang caritakeun Ujang Marjuk anu parantos dugi ka tempat Ki Barda Karaman Gagak Liar. Ras Ujang Marjuk ngomong sabari ngagorowok, "Hei Barda, mana lanceuk aing Neng Tarsi?" cik Ujang Marjuk. Kaget Ki Barda aya anu wani kokoak hareupeun manehna. Ki Barda salila jadi Karaman Gagak Liar tacan pernah aya anu berani ka Ki Barda ngomong anu geras. Teras Ki Barda nyarita, "He, saha maneh berani asup ka tempat kami?" Dijawab ku Ujang Marjuk, "Ye aing Marjuk di padepokan Puyuh Mupuk. Arek naon maneh? Arek nyandak lanceuk aing nyata Neng Tarsi anu dibawa ku anak buah maneh." Lamun teu dibikeun lanceuk aing ieu tempat rek dihancurkeun ku aing, cik Ujang Marjuk. Anu kacida ambekna kurang ajar maneh budak kamari sore arek ngalawan aing, cek Ki Barda. "Barudak lawanan kumarane, aing mah tanggung ngalawanan budak kamari sore." Ras anak buahna Ki Barda maju ka hareup sabari pasang kuda-kuda. Ujang Marjuk oge sarua pasang kuda-kuda dina jurus tunggal rasa warisan Abah Marta. Teras narajang Imron Kohel madun bonen ka Ujang Marjuk. Anu kacida ngabahayakeun ka Ujang Marjuk, tapi Ujang Marjuk anu parantos dilatih ku Abah Marta dina jurus-jurus tunggal rasa. Teu kudu hese nyingkahan panarajang musuh-musuhna anu arek ngancam diri manehna. Ras Ujang Marjuk ngagunakeun jurus simet becleng atuh panarajang Imron Kohel bonen madun teu aya anu kena hiji oge ka Ujang Marjuk. Ras narajang deui saopatanana ka Ujang Marjuk, tapi kaget saopatanana panarajang aya anu ngabendung hiji wanoja anu ngabantu ka Ujang Marjuk. Ki horeng teh eta Neng Tarsi lanceukna Ujang Marjuk anu kabeneran ngaliwat ka eta tempat. Ningali Ujang Marjuk bertarung anu jadi adina atuh Neng Tarsi hanteu cicingeun ayeuna mah Neng Tarsi oge geus boga bekal ti Nini Jampari anu jadi guruna. Ningali lanceukna bisa olah kanuragan, kaget Ujang Marjuk. Lanceukna anu sakitu lincahna dina ngagerakkeun jurus-jurus silatna. Tapi hanteu loba carita Ujang Marjuk pasang kuda-kuda dina jurus tunggal rasa. Neng Tarsi oge pasang kuda-kuda dina jurus gerak rasa. Atuh anak buahna Ki Barda kateter ku Ujang Marjuk. Sareng Neng Tarsi ningali anak buahna kateter, saopatanana anu akhirna Ki Barda turun tangan ngabantu anak buahna. Waktosna parantos teu nyekapan deui.
urang tunda heula ieu dongeng insyaallah urang sing tiasa patepang deui diri sing kuring aya dina kalepatan sing tiasa ngahampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi